rumahku bahagia jadi randa mah bebas mun. Ayo orang eksis deui jadi randa. Ieu mah ku hareudang teuing rek aya naon nya rek menang rezeki geloknya. Hareudang asal panas awas teh. Kikit rumah tangga teh. Sih nyokot coba. Paling kita nyokot gencu, kompendak. Susulan ku aing tahu. Saro, urang mari nganterkeun ieu ladang daunan ke sinar sirek ngilu moal. Cek, naon eta? Yo, negara ranjeun lalaki teh. Kunaon? Aing tibang status lapar. Nu langsung arimbok cenah hayang naon cenah ke dianteurkan. Atuh ngeunana kitu mah ceuy. Heuh, mun aing rada orang kan aing boga salaki mah lah hajeun ieu. Damena ge pasti geus baru pamajikan sok teu malikeun. Aing kamari ulin upload foto pada aing dangdan. Loba nu ngimbok kareta nomor WA. Kajeun mending di eret wae. Ih, emang aing awewe naon? Lumayan. Kan temen ge kang kuli bangunan kafe. Yang penting kan duit mah Iya, aing mah jelema teh kituan eta kapepet-pepet deui mah. kajeun kesangna bawa ieu ge bocuka ge. Kadang misalnya kayak goper gawena hara aku yang sok diladenan imbokan gitu. Sok teh bikin peutit teh bikin ngawur wae nyimbokna teh sok gila teh. Tuh geus imbok deui wae. Tuh. Imbok deui wae. Ieu mah ki anjing Mang Hasannya. Ih, pemajikan anak sia Justru orangnya paun maka atas nyundatan kamari mengasan teh. Heuh, pan junatan buanana manehna teh. Yang penting teh menimbok wae. Mending ku atur Mang Hasan nih. Lalu kurang teh di layanan yo. Sok naon wae disebutan bae mah. Oh. Kade engke geura Jadi anak kurang teh di layanan ieu ayeuna Kayak teh. disangka pelakon maneh. Nah, eta urang baurna kitu. Ulah nyampe kitu Iya nu barudak kamarana lu kan dieu teh di mejaan emang. Di bejaan kurang kena ieu sok tadi di nama karongkona ieu. Assalamualaikum. Karek ini omongkeun nya. Karena naon ti keur kieu we kongko ceuk ngiluan urang. Ka dieuna ha. Tidak buat isuknya. Hayang ngiluan urang. Ih budak teh maneh liwar urang tadi di dieu geura. Kamu eta budak saha? Ih tetangga budak nu liwar kade labuh. Aos labu atau? Kadi geura atuh manehna narsi geura jadi nyamperkeun maneh. Aneh meureun. Aya badut kelewat. Badut meureun. Kadieu. Mana? Kadieu empaina ulah ieu. Asa kunalak tak awewe. Kajen ceu. Waduh, buka bulu mata. Buset. Nah, bulu mata ngajungkal Lain. gitu. Cuk, Ini boleh campuri no. kadieu dongkok. Ieu teh beungeut apa belum sampe? Lain. Ieu teh beungeut apa naonnya? Meni halis kitu. Aya jadi tetangga mau loba komen lah, hirup-hirup aing Balik tuh aja. ya. Heeh. Dia makhluk dua kamarana aja eueuh karu Makhluk dua nu Nah, mana? tumben eta trio cablak. Heeh. Trio cabang. Trio dua beletung. meureun. Dua beletuk. Biasanya mah kemana-mana kan aya mah. Manehna mah di mana-mana pasti aya wae. Tekauan. Lain asana teh ku sareuseup. Aing asa kakarek saya numpang make tiung kieu. Heeh, bubu Ngomong aja berarti sampaian batur jangan beri liwat. Tuh kan awal nama Assalamualaikum. Waalaikumsalam. kan kagak diomongkeun ya. Para jahuntu pada jauh. Kira ke pada jauh tuh udah ngohor meureun Oh siap bikin buat wae. Ya, homan nama. Aing rek aja. Saya di Facebook sok loba nu ngimbok tara. Sarama paling ge salaki batur. Di gula tuh saro. Tadi hadap kayak gini handap. sabar di siaran kan dia. Orang salik sih. Oh paling ge sarama nya salaki batur malulu. Ngomong cek saranya utang saro robek. Ya, ayo nyela ka pasar. Dibaranjakeun. Enggak ada. Kamari mah kamari orang pan mau nyari awak sia lomba barat karung teh. Asli. Nya eta urang nih langsung muriangan tas Desember teh kunaraon gua ajar ulin di lemah teh. Makanya mau nyamon sahanya saronya. Alici. Tarona mau motor agak udah eta mah motor batu cenah nipu aing ditipu diguyur Saro bener 100.000 ngalayan. Aing katipu ku bendahara. Emang aya bendaraan. Anu kamar duit 600 teh teh bener 200. kutu. Sia modar si kutu. Tali saya ngomplok.
Iman dikieun we ieu, tingalikeun ieu. Ada belum toh. Tapi orang mah sakitu ge orang bisa ngarayakeun Bisa alhamdulillahnya. Coba zaman baheula mah. Zaman Ini baheula. urang, ini saroge, nek modal ge nyoropot deui cenah nepo Balanda. Oh, eta si Walanda lain Balanda. Heeh. Eta cak mah urang, mah urang ya baheula pernah ngalamannya. Pan sok ieu non kaladang teh ka kebon ya. Enggak kebon. Pan sok nimbelnya. Mun diteunin song teh dicarokotan sangguna. Nah, cokotan kusaha? Orang Balanda. Oh, suka teh cokotan ucing. Kata kapal teh tiluhur teh cenah kuat berber. Marodo. Nembakan Ya kan Allah, seremnya ih. eta mah urang keur ngoret nukat ngancur cenah tak bom teh tukangeun. Astagfirullahaladzim. Tapi mamah teu hancur. Henteu. Terus aya kan kaena. Eueuh. Terus ka mana? Dari tahu yang umurnya. Heuh, barang harita we dah tuh ada bujurna pisan. Kurang bujur teh. Ka kabong. Kabung nah. Eta. Berarti songhek merenya. Terus sama-sama acan. Songek mah henteu. Tepos Mah bareng bisa we bujurna. suku jagulu teh nih. Tapi sih cuma. Tapi Ayo wae nya. cenah ge bapak urang baheula Hmm. kuat. Kuat. Kuat naon? Main nama eta bom oge dicekelan. Terus cek Walanda teh. Ai maneh cenah kuat, kuat. Bom ge dicekelan ku bapana bapak urang. Dicekelan. Mau beledug kita bomnya. Ake saroma komo bom ge meni dieu. Dia eta dijieun lalap. Kok dijieun lalap? Komo. Abah urang tek ka sawah pan manggul ieu nya, linggis, Linggis, manggul. Jeung ieu non pacul nya. Ai jegur teh. Enon eta. Ai sugan teh bom cenah. Terus Efek Lagu luduk. sugan ka naon? Oke, hewe teh harita keneh. Kasabar merenya ada bawa linggis. Ai sugan teh Walanda cenah. Ih, Lautung. tapi zaman-zaman baheula, zaman-zaman Walanda mah seremnya orang teh. Serem Bisa kemana-mana. Urang iya, cok, aki urang oge nya malah cai. Cai. Heeh, efek teh pas di deket gang teh naon coba ditanya ku Walanda teh teu ngartieun. Yes we. Yes, yes, Aki we. urang teh udah teu ngartieun. Bang Yesus. Balanda. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Loba amat kapal. Ih. Lembakan Walanda. Ampun. Ampun. Nah. Ampun. Ayam. Aduh. Ampun. Ampun. Ayo mana ini? Bisa kenaon? Ayo ini Balanda. Ih, ampun. Allahu Akbar. Mana aya jalan mana? Ayo Walanda nanti. Walanda.
Nyungkut teh gandeng atuh kumaha. Kanyahoan bareng. Ai sieun. Aduh cia mah icing gandeng. Ya rek merdeka ieu Indonesia. Hah? Oh, si asa botai. Mana nya Mimin? Si Mumun bawa ngising. Nasi mana nya? Ih, urang tara ngising ieu geus Saro sari wae. 2 bulan. Asa ngising. Ih, mana nya Saro? Cebok. Mana ngising di mana? Tadi mana ngising? Karage ngalitaninya nek ngising. Karage sarona. Karage tadi saro. Tapi geus encerot encan. Encai karasa euting. Paingan lupa trepet bener. Cebok bau. Nyumput di ditu aja. Bau. Kesaro nyuput jeung sa. Ieu kadeng-kadengnya nanti tadi geus jam selalu ieu. Asa aya di dongeng. Iya mah ngeunah molor. Sarasa keur ngimpi. Mimpi nahan berang-berang mimpinya. Budak Balanda urang. Dia udah Balanda. Ngaco. Ah, bohong. Berarti kasem pada tadi ngomong Balandanya. Omongnya dicaritakeun. Ya, urang geus jam 1:30 ieu teh ngobrol teh meureun. Ieu mah yang kuy kieu Tadi ieu. TS, bener. Tadi Walanda, di kejagaan Walanda. Saling sih teh meureunan molor. Dia udah kumaha. Udah anu nyumput ka kebon. Terus Anu nyumput ka sawah bukan apa? Macam-macamnya. Ay, mana wis mah kangenahan di siaran. Ngaco. Balik meja. Kebiasaan. aya urang rek beres. Ih, Saro teh lain nggak bohong. Udah Balanda pokoknya mah.